mulai musuh datang ke urang geus puguh Amerika anu nyokotan harta emas urang minyak urang akhadhu ba'da ma kana fi aidihim ieu harta-harta kekayaan Indonesia dibawaan ku kuari urang ku RRC ulah jalahkeun ka RRC nyalahkeunana urang teh ka urang sorangan lantaran urang geus ngarumpak perjanjian perintah Allah geus teu dilaksanakeun perintah Allah geus diabaikeun larangan Allah ku urang geus dilaksanakeun ketika urang ngarumpak janji Allah larangan ku urang geus dilaksanakeun perintah-perintah geus ditambelarkeun musuh urang datang ka urang nyokotan kakayaan urang masyaallah itu kan secara nasionalna di negara seperti itu teh geus lain rahasia umum rahasia khusus burung geus lain rahasia khusus rahasia umum geus jaho kabeh geus jaraho kabeh tah emas urang minyak urang logam urang kayu urang geus dikuasai ku nya ngan untungna we urang dibere nagara na malalah meureun aya keneh sok udang ti peuting aya aki-aki udang ki wer we lu bakene sato meureun anu careurik ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb cacak-cacak eueuh sato-sato nu careurik ka Allah wallahu a'lam kuari deuk kumaha urang neuk menangna Perindo datang sekaritan datang ka kiai dibere 1 miliar minimal kuarikan diberena dibere teh 1 miliar tak baik neuk ngomong naon ge ka ditu musuh nyokot ai sakadalnya nyokot harta urang makan leutik ai kan akidah dicokot geus teu daya teu upaya nunggu sabaraha pondok pesantren antu ayeuna geus menerima mantak urang kuari kuantitas nama loba tapi kualitas sama mana atuh nu bener-bener kiai anu bener-bener ustad mana geus bulak gelok deket urang jeung kandidat hayang pamerekna deket jeung partai hayang pamerekna urang geus teu boga wawasan ka hareup jang ngabangun kumaha ieu Banten kumaha ieu Indonesia henteu urang mah saanu merek eta dipilih mata kula nyalakeun itulah nyalakeun ka diri urang mah kampakan habak urang sorangan ieu urang ieu boga wawasan ka hareup jang ngabangun masih kene dilecehkeun kuno kos kita asal merek eta bae tah pagaweanana mata teu boga rencana ka hareup teu boga wawasan ulah salakeun asal geus kos kitu berarti kan gudar janji Allah gudar janji Kangjeng Rasulullah ieu bakal dilindih dikuasai ku musuh ke anu seuseurian nyanalah anu nyokot kamangpaatan nu aya di urang masyaallah wala taraka imatum al-hukman teninggalkeun para pemimpin kana hukum bi kitabillah kalawan kitab Allah tepati-pati pamarentah ninggalkeun hukum Allah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum kecuali Allah ngajadikeun siksa di antara umat di antara kaum lamun pamarentahna geus teu make hukum-hukum kitab Allah Al-Qur'an geus bakal mata kuari teu eureun-eureun geus puguh tsunami geus puguh ditunon gitu ngaranna gitu gempa geus puguh lapindo angin teu eureun terus mah ku sebab teguran ti Allah lain gitu pakai kitab Allah Masya Allah urang lamun deuk make kitab Allah atuh teu kudu langsung tin Al-Qur'an make Pancasila ge eta ge kitab Allah Pancasila teh eta teh kitab Allah sarua bae satu ketuhanan yang maha esa dua kemanusiaan yang adil beradil tiga persatuan empat kerakyatan lima Masya Allah mentitah manyana titah maca nyaho becus jonte
atau di jerona coba hayu di jerona teh aya kapas, aya tangkal kayu, aya bintang, aya naon deui? Aya naon deui? Aya naon rantai. Eta teh kan isyarah-isyarah nu sabenerna. Isyarah-isyarah. Eta rantai teh jangan rantai nafsu. Rantai nu aya di Pancasila teh eta teh jangan rantai nafsu. Rantelah nafsu aranjeun ka bawah hai bangsa Indonesia. Ketika ente geus bisa ngarantai nafsu ente, ulah berkeliaran nafsu teh ieu hayang diturut itu hayang diturut gua ari pamarentahna anu nyekelan Pancasila na bae geus teu bisa ngarantai nafsu. Nah engke bakal Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah ngajelaskeun tentang mukminun al-kamilun al-iman. Jelema nu sampurna imanna. Urang ge iman, ngan iman urang mah bisa disebutkeun can sampurna. Sebab iman nu sampurna mah ieu bagian anu patali jeung batin tilu, bagian nu patali jeung zahir 2 5. Lamun geus kasifatan kunu 5 ieu zahir jeung batin karak mukminna mukmin kamil. Lamun encan kos kieu mah encan mukmin kamil, mukmin biasa bae. Sakumaha bahasa Sidina Hasan. Cek anjeunna lamun kula ditanya tentang iman atau iman lagi cek bae. Iman lain lalagaan sakadar nanya saha pangeran Allah. Iman ka Allah iman, iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka malaikat Allah iman ka kitab Allah iman ka yaumil akhir iman ka hisab iman eta mah kabeh. Tapi lamun imanna ditanya tentang iman anu sampurna, mukmin kamil nu patali jeung ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wallahu a'lam. Masyaallah. Nu tilu nu patali kana batin teh nomer kahiji sieun ka Allah. Sieun we ka Allah teh sieun ka Allah teh artina sieun ka ancaman Allah. Indamal mu'minuna teu aya lian jelema nu mukmin nu sampurna imanna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sieun we ndek ngalengkah teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek cukal-cekal teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek dula-deuleu teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek dunga denge teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Lantaran salah denge, salah deuleu, salah kecap Allah ngancam. Sieun. Mana coba kuari samadis ku poskaran itu. Hayu. Urang ngajakeun ngaji ge main HP, Pak. Kontreng. Geus teh sieun dibendu ku Allah. Geus teh sieun. Keluar di majelis, atuh geus mulai mata ceuli. Geus eueuh filteran urang mah berarti kan teu sieun ka Allah. Sakadar iman ka Allah, iman anu biasa lumrah awam ngaranna. Tetapi anu bener-bener ngerenyed hatena. Bisi salah lengkah, salah kecap, salah denge, salah deuleu. Lantaran salah deuleu, salah denge, salah kecap, Allah ngabendu. Kulantaran embung biasa dibendu ku Allah. Wajilat qulubuhum sieun
cinta Allah mana jelemana iyalah khosyah. Nomor kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, di mana dibacakeun ayatna nambahan gede iman. Nu mantak manehana tambah gede iman teh lantaran ngadengekeun kalam Allah dengan penuh kesadaran jeung ikhlas. Nikmat. Urang lamun ngadengekeun ayat Allah aya dina sadar jeung ikhlas. Lain deui lamun urang ku Allah dibere misalnya ya dibere ku Allah trek ngadengekeun nu maca Quran teh lain makhraj, lain sora. Nu kadenge ku urang teh kok ngeunaheun. Jeung kadengena teh okos lain dikuceuli kumaha bae kadenge. Eta kos kitu mah geus hese nyaritakeunna sebab tama perasaan-perasaan jelema anu dibere ku Allah. Hanya jelema-jelema nu dibere ku Allah eta lah nu bisa nyaritakeun ge sekedar nyaritakeun ge ala kadar sebab moal kahartieun. Sebab nyaritakeun tentang urusan karomah eta teh bingung neuk nyaritakeunana ge. Moal daekeun nya nyaritakeun sebab moal kaharti. Jeung moal aya nu bisa nyaritakeun lamun jelema nu encan dibere. Sekan kos kitu. Moal bisa nyaritakeun tentang Allah lamun lain ahli Allah moal bisa nyaritakeun embungeun nyaritakeun tentang Allah anu aslina. Sebab naon? Sebab moal kaharti. Hartina asli teh hakikat hese. Nah, ieu keur carita dibere geus ku Allah. Sekali-kali waktu dibere tek ngadengekeun batur. Ya Allah, lain makhraj nu ngeunah teh, lain suara. Jeung kadengena ge lain ku ceuli ngeunaheun perasaan. Eta nu disebut zadatsum imana. Geus eta mendek salah ge teh deuk salah makhrajna suara jorek geus lain ukuran suara, lain ukuran makhraj. Mun nu macana ikhlas nyambung. Urang boga kasadaran jeung keur ikhlas eueuh muatan-muatan di diri urang. Eueuh naon hiji be Allah. Ngan eta datang ka dinya teh kapan eta mah lain pagawean memeh dahar teh mah. Hayang naonan di jero hate. Pertanyakeun ku diri urang, "Hei awak, ari sia sieun karesep sia naon? Anu ngaganggu sia naon?" Pertanyakeun ku urang ka diri urang, tafakur ngaranna. Engke aya suara-suara bila sautin wala harfin anu notogan ka jero hate urang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun geus kos kitu kakarak. Jelema teh asal maca ayat sanajan saayat ngeunaheun perasaan nikmat zadatsum imana. Ngeunaheun sebab ikhlas. Geus kadengena ge geus lain ku ceuli, lain makhraj, lain suara. Eta mah geus hese nyaritakeunana eta mun kos kitu mah. Hese nyaritakeunana hanya nyana jeung Allah bae eta mah geus. Ngan aya seperti kos kitulah. Mun kurang dijelaskeun mah meureun sabulu-bulu eta ayat karasa. Nah eta teh kos kitu kakarak wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana tambah. Sebabnya anak ngarasakeun. Urang makan kuari teh lamun ditanya, "Kumaha eta bagus?" Jeung muamar gedeg 12. Tos-tosan teh bagus. Mun gitu, itu mah teu bagus. Mun suara Haji Pendi eta kudu digunggura. Make pentil kadu. Urang ku kadenge gitu. Kumaha makhrajna? Muammar jeung Danang Qasim. Kumaha makhrajna? Muammar jeung Humaydi. Kumaha makhrajna? Kitu si itu teh tuh nu urang seberang teh sangaranna karata. Darwin. Si Darwin. Urang mah palingnya ngabundang banding kos kitu bae. Selama urang encan dibere mah ku Allah kitu bae. Tapi lamun urang diikhlaskeun hate urang, disadarkeun sadar-sadarna. Urang nyadarkeun diri ulah aya nanaonan di jero hate urang
sabada ditafakuran jeung dimujahadahan kurang pertanyakeun naon sia kahayang sia naon karesep sia dipeka karidho tah henteu ku Gusti Allah Allah resepen tah henteu ku sia kahalangan si ku macam-macam nu kos karar itu hirup sia teh deuk ka mana jadi ka Allah kuari sia hirup sia rugi amat kok kahalangan ku baju kok kahalangan ku kitu sendal kok kahalangan ku macam-macam nanaonan setelah kurang dipicinan Allah mere sadar ikhlas anu luar biasa ulah urang nu maca batur nu maca bakal akur jeung urang nu maca urang maca moal daekeun kenceng macana ge moal daekeun kenceng teh moal daekeun gancang moal sadunia moal tah mah jelema lamun geus dibere kos kitu teh tek we moal aya nu gancang maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nginaheun teh nginaheun karasana nyana maca penting biasana bismillahirrahmanirrahim geus teu kuat ku nginaheun gitu lah siapa juga anggel bae kan beda dah paling indah mah malah ngadengkeun batur teh nginaheun lamun aya batur nu maca masyaallah sebab urang teu sanggup ngucapkeun nya urang ngucap nyebut Allah ge teu kuat nyebut Allah ge teu nginaheun urang maca sholawat ge hese tah nyaritakeun ngeunaheun maca sholawat nyaritakeun zikir ngeunaheun eta urusan hese sebab tama penemuan masing-masing wari ngadengekeun batur maca Quran we masyaallah karim ngeunah teh lain sora lain makhraj tapi aya nu sentuhan-sentuhan anu hese energi nu datang ka urang nu hese dicaritakeun eta lah rahasia Allah. Nah lamun geus datang ka dinya zadathum iman tambah iman sebab karasakan punya iman urang mah kuari gan disungut doang encan karasa numantak engke di akhirat asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian bahwa teu aya pangeran nu wajib disembah kecuali Allah sia wawanianan nyaksian emang karasa ku sia henteu sia wani nyaksian aju geus kieu kumaha tuh saya dijak bae cek malaikat ulah tuh bongan sia nyaksian ira sia nyaksianana lamun urang bahasa cenage we geus salah. Teu menang cenage kos kitu. Cenage cakolot. Wes ada cenage. Weh, kudu boga pendirian. Masyaallah. Iyalah urang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat teh ya. Bersaksi teh kudu nyaho. Geus lamun teu nyaho atuh teh kumaha nyaksianana nyaho teh ngan sakadar nyaho wujud kidam bakal moga lapal lima eta mah cangkang kudu nyaho kana eusina iyalah anu jelema nu ku Gusti Allah dibere kayakinan anu tinggi anu nyahoeun kana eusina syahadat anu kumaha eta anu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum jelema nu ikhlas kuari ikhlas jeung sadar maca Quran ngadengu ge jaya maksud teh wow saudara-saudara sekalian unggal peutingnya na ti kampung ka kampung eta ge aya muatan kan pos kitu hayu lamun ikhlas zadatuhum iman nomor katilu wa ala rabbihim yatawakkalun tawakal pasrah ka Gusti Allah. Udah deket ieu ngan ngomong doang tawakal dek berangkat ke Mekah kakarak bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dibaca doang katawakalan aja eueuh artina tawakal teh segala rupa nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah ngaran tawakal eueuh anu diharap kecuali Allah eueuh anu diandal kecuali Allah harapan yang andalan teh ka Allah bae
Geus atuh lamun bener-bener tawakal ka Allah moal mawa duit, moal mawa bekal hiji Allah. Mana kuarin aya? Mah aya. Ngaji ge dia mau bekal. Urang tawakal tu Allah. Hanya orang-orang anu dibere katawakalan anu tinggi lah. Jelema anu tawakalna anu benar-benar di makom tawakul. Wali Allah. Ngan atunya nama ngeunaheun ieu. Urang mah kan lantaran can boga makom, ieu ka Surabaya, beak duit, otomatis kan urang nginjem. Ngajual nu aya atau nginjem. Ari nya nama lantaran geus aya dina makom tawakul, datanglah ke Surabaya. Surabaya haji udah balik ka dieu, duit, bekal, naon. Atuh kan nya nama bisa peureum bae atau bisa dangdaunan cekel. Fah. Datang ka Tangerangkeun, fet, jadi duit. Atawa geus teu kitu, langsung bae nya nama peureum, set hayang datang ka Tangerang atuh datang. Dia tuh cenah urang ge tawakal kitu mah bisa. Lain tawakal kitu bisa sia tah ngarah tawakalna heulan heseng. Kituan mah babari. Urang ge atuh mun kitu mah cenah bisa tawakal lain kitu ngomongna salah sia. Tah tawakalna heula. Ulah ngomong aing ge tawakal kitu mah tuh bisa lain kitu. Aing hese ngomongna ye. Atuh makanan dibere kitu ge teh geus tawakal teh. Ki Ahmad ke Surabaya. Hiji kumpul jeung Bung Karno jeung Seba. Balik ka dieu. Duaan nya deuk balik kan naik kareta. Duk saurang teh deuk naik naon mobil apa kareta? Mana ieu jang balik kareta? Oh sakena. Ini sebuah kieu kunaon gampang nyokot ditangkal ka dong-dong teh. Bacaan fut jadilah duit. Jang sakadar di Surabaya ka dieu teh ka Jakarta aya duit. Wah, lamun Haji Pendi kos kitu mal dagang karung. Atuh geus dangdaunan di rorodan punyana. Aduh. Masya Allah. Nu mantak teu dibere ge eta maksudna bagi salah. Salah maksud. Tuh, tawakal ke Allah. Urang makan tawakal na teh kana sangu bisa seubeuh urang mah lantaran dahar geus urang tatagenan seubeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang khariqun lil adat urang teh kudu ngabedah adat tu tatadina mun teh mah teu dahar lapar warima dirobah kurang ulah dahar hayang coba lamun urang terus beda dahar bae dahar mal jadi wali moal penting urang teh ieu teh lamun teh hees waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cak dokter mah 8 jam sampai sapenting teh atuh beak ku ngees bae eta mah atuh budak deuk iraha maca sholawat eta mah ngees deui. Nah, dibuat kurang ulah sare guys sayangnya. Cuma saya tik baik. Kok bisa kok situ kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu, nu biasa sare ulah, nu biasa sare henteu. Nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakalan urangna ka Allah Gusti. Ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu. Ayeuna atuh mantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah sagala-gala. Cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal. Hampura tuh Gusti. Orang sewakan komunikasi teh jeung Allah teh. Siana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah. Aing maha kawasa, tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia. Kan di sia. Kege Allah ikhtiar sia. Nah, urang komunikasi sakan jeung Allah. Mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar. Terus ja beneran orang sia dibere ku Allah. Dileungitkeun ku urang adat sare. Aing mere kakuatan ka sia. Sebab eta mah adat, tapi sia da heula kudu usaha. Ayo. Usaha urang 1 poe 2 poe 3 poe tuh. Bener-bener
urang geus muringis ka belah dieuna set jaba beneran sia didelekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat tek teu sare ge kuat asal nonton TV bae teu beres deui bae tuh urang nu usaha nah lamun geus dibalikeun ku urang kuari mah urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh berarti kan geus khariqun lil adat urang usaha ngebedah adat nu biasa sareh henteu nu biasa make baju nu bagus teu cumplang-campling jeung sajabana tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teu bisa ditiru-tiru boga maksud-maksud tertentu ulah asal cumplang-campling wae maksudnya sih naon cumplang-campling aing hayang jadi wali teu beres da kos kitu nah kuari geus bisa geus berbeda kan kuari berbeda mana deuk dahar nya nama kuat bae deuk nginum kuat bae nginum keur henteu masalah dahar keur henteu masalah sare-sare keur henteu masalah jadi sare jeung teu sare bangunna akur bae diberi kekuatan aku Allah seperti kos kitu geus lamun geus kos kitu alamna berarti beda jeung urang nyana sebab alam urang mah alam dahar alam nginum kudu di waktu-waktu nu jelas mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae aing nya mah henteu berarti geus beda kan alamna tuh nya mah alam kuat urang geus teu kuat sebab nya mohon ka Allah janu Allah ciptaan Allah jaga ninganan Kangjeng Nabi kuateun Sina Abu Bakar kuat Sina Umar dan naon bedana kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang Syekh Mansur Syekh Asnawi jak kararuat atuh naon bedana jeung urang mah ngan teu latihan doang latih ku urang tek kuat beda alamna geus kulantaran beda alam urang teh kuari mah bersih geus bersih zahir bersih batin bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus aya jin tuh kadeuleu tuh lulumpatan tuh lulumpangan kadeuleu beda jin mah jenggotan jin bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus bisa jeung arwah-arwah ieu keur carita nah iyalah tawakal masyaallah lamun urang geus tawakal tu Allah hiji we Allah menang perang menang nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa tangkal kayu anu osok disembah bae kemudian kujana dibawakeun kampak goblok sia nyarembah ka dieu setan buana goblok tolol sia sembah ka Allah ulah ka tangkal kayu disembah ku sia tolol goblok punyana deuk diraga aja aduh setan datang set ulah kiai ulah naon sarembah ku jelema geus ieu mah amankeun bae urusan dakwah bae asa ulah dituar bae hayang dituar bae ih ulah galungan nya maribut jeung setan pan gelut jeung setan mah hese jeung haji pae ona bukan cekal haka itu mah bari tambah tapi kan lamun jeung setan ku banyak kelna hese tah tapi ieu galungan jeung setan ge menang wah setan dicekek ku nya sanu bisa nyekek setan urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang dicekek setan ampun jeung setan ampun sia ampun geus kieu bae jeung setan amankeun gula ajo geus gula mah geus pokona mah amankeun hitungan engke dibere bonus dihandapeun anggel ke cokot duit sapoe 5 dirham sakitu bae geus bener sia ya bener kula mah moal jalir tiang ieu moal kula masa ulah dipaehan geus aman atuh awas ya nya lamun eueuh duit 5 dirham cekek ke ku aing di dulu bener isuna aya aja bener ieu setan sapoe 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe eueuh ngan 4 poe doang kuat dah kali 5 poe goblok setan sih
tuar deui ku aing sia tangkal. Tuar ku aing sia tangkal. Bawakeun ragaji deui. Kongseng goblok sia. Di sembahan bae tuar sia ku aing. Datang deui setan. Ulah dituar. Kajian kuku mah dakwah mah dakwah ulah dituar. Teu bisa. Bohongan. Jalir janji sia aing. Naon? 5 dirham mana? Ulah dituar ulah gelut teuy jeung setan gelut. Wah, gelut eleh kiai eleh. Waduh anu tatadina jotosanana mantap ge ceh. Kuari geus bisa ngajotos kiai. Aduh kamari setan kecekek, kuari kiai cekek ku setan. Hayo kiai ka mana? Ampun geus aman bae geus aman geus. Geus kula mah penting mah ulah dicekek, kajeun teh geus asal aman bae, kajeun teu dibere duit ya. Awas ya cek setan teh sekali-sekali deui sakai. So, kunaon da? Motif nu pertama nu mantak menang lillahi taala ikhlas. Motif nu kadua nu mantak eleh 5 dirham. Tuh. Etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu nage. Urang dek ibadah ka Allah teh nu mantak berat mata, berat celi, berat hudang, aya bang baluh nur di luar ikhlas. Tuh. Di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas, hudang jam sabaraha bae, salat teh sabaraha rakaat bae, ngeunah ieu lah tawakkal tu alau. Allah bagian kol bagian batin tilu. Nomor kahiji khosyah, nomor kedua ikhlas, nomor katilu tawakkal tu 'alallah. Bagian anu zahir 2 ieu. Alladzina yuqimunas shalah. Mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat. Yaitu nabiha bihukukiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Urang ge osok salat osok. Kadeule malah gegedena mah hayang kadeule. Kajeun Allah mah nya nama gaib ieu. Gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu. Bodoh ka masjid ge dak heuy. Ayo ka masjid ayo. Padahal hayang ka alam eta. Alam. Tapi kan jelas sholat kos gitu mata sholat ambrang temelin sholat ambrang sholat teh nomor kahiji sholat syariat, nomor kedua sholat thariqah, nomor katilu sholat hakikat. Sholat syariat manu dijelaskan ku Gusti Allah anu tanha anil fasya'i wal munkar. Salat eta bisa tanha anil fasya'i wal munkar, eta salat syariat. Geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya. Nah ieu salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling, lantaran salat teu daek korupsi, lantaran salat teu daek ngabohong, lantaran salat teu daek maksiat. Ta eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna. Lamun salat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat. Kos kitu ge eueuh jelemana. Ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang. Tuh, Masya Allah. Etalah sholat syariat. Encan asup kan ayat ieu. Sebab ieu mata dige innamal mu'minuna al kamilunal iman. Mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salat. Salatna lain salat syariat, salat syariatna eta mah salat lumrah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah kuari geus mulai make perasaan-perasaan salat yatuna biha bihuquqiha
ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Kita tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun anu engke ka dituna teh bakal tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta. Ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samana. Urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah. Biasa satu urang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah. Tidak urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa ku urang, dihadirkeun ku urang kudrat iradat Allah geus liwat tina tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat. Apa aya anu robah di luar kudrat iradat? Mal aya. Apa aya nu cicing di luar kudrat iradat? Allah. Mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh santero teu kaluar tidak kudrat iradat Allah. Nah, kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah, urang teh kuari keur salat. Aya dina kudrat iradat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti. Loba nu gagah. Gusti loba nu sugih. Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teu dikudrat diiradatkeun ku Gusti salat. Abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana, beuki rendah, beuki tawadu. Tapi bagi karasa kudrat iradat Allah. Iyalah kudrat iradat Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Urang ucap Allahu Akbar teh. Apakah lain kudrat iradat Allah? Atau kudrat iradat Allah? Begitu orang Allahu Akbar kabiru. Apakah lain kudrat iradat Allah? Atau kudrat iradat Allah? Allahu Akbar kabiru. Alhamdulillahi kasih. Terus. Begitu orang seruku. Allahu Akbar. Apakah lain kudrat iradat Allah? Atau kudrat iradat Allah? Urang itidal, Allah sami Allahu liman hamidah. Apakah lain kudrat iradat atau kudrat iradat? Lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah. Jamual aya nu kaluar sifat tina zat. Atuh lamun sifat kaluar tina zat mah atuh bisa acak-acakan. Kudrat iradat Allah sifat Allah. Berarti urang karasa kudrat iradat Allah atuh karasa Allahna. Mulai geus. Lain salat biasa. Eta ge encan kaasup ka dieu. Encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat. Mantak ayat ilain lalagaan. Sida Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya, kumaha iman? Ala sakadar iman mah aya dua cak cenah. Iman aya dua, al iman imanani. Lamun iman sakadar amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wasyarri minallahi ta'ala. Biasa. Tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat qulubuhum. Kula ge ieu wallahu a'lam. Nah, ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae. Gorenganan lain lalaga. Encan datang tah. Salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat. Salat nu kumaha tuh? Salat anu geus eueuh iradat. Urang teh geus eueuh iradat. Jadi berarti eueuh iradat mah kos langlayangan. Langlayangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh kunu mentangna. Kenyedkeun set, ngaler set, ngidul set, naik set, turun set. Urang seakan-akan langlayangan. Allahu Akbar teh lain urang. Ai tadi makan karasa kudrat iradat Allah. Ai kudrat iradat Allah teh kapan meureun sifat Allah. Ai sifat Allah teh meureun Allah. Aya di urang Allah teh. Wah, geus mulai ngakal nih. Tah, ieu geus ngabahasakeun anak kan. Kuari mah geus aya. Tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya. Geus eueuh. Nanaon ja nu aya ngan Allah da. Allahu Akbar. Geus salat lagi nya mah geus teu aya waktuna. Lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting. Tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman, wahdaniyah fil makan. Ya eta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge. Aya beurang, aya peuting, kapanon poe. Dari kapanon poe di luhur beurang, dari kapanon poe di handap peuting. Ja zaman nama ieu keneh. Ieu keneh ya, nu ku urang kuari keur dicicingan teh. Beurang atuh panon poe na bae di luhur. Urang cicing we di dieu. Panon poe ka handap, atuh urang da di dieu bae.
cok radio orang di dia datang ka isukan deui nu berputer mangan panon poe doang atuh deuk naon ka babawa ku panon poe urang deuk naon ka babawa ku panon poe euy ngampi kunaon magrib ka bawa ku panon poe kan berarti ka bawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok eta mah kos kitu mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran eta mah ka babawa ku panon poe kalau babawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya so. Nya mah salat teh terus-terusan. Eta cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh. Nya mah geus eueuh pikiran ke mukrah makruh. Terus bae cenah mah salat. Taha. Lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat nakli wari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya idza wasala abdu biha sumya arifan billah asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah Allahu nurus samawati wal ard masalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Nah, seakan-akan ilmu makrifat eta di jero kacana aya kacaan deui di jerona aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah, di awak urang teh aya makrifat. Seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui kunaon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonubariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana teh geus jana aya di dinya ngeunah nikmat geus sakeun geus ka Allah antak sok dicontokeun ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu akbar nyana seserian bae ngejalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bejakeun eta seserian bae nyana seserian ganggu kamu ini gitu lantaran dicarekan bae kenapa kamu ketawa nyana ngomong saya bagaimana enggak ketawanya emang atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini. Horenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar. Nah, kababawa salat tuh lamun Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebeja Imam Ghazali ka mana akhirna dipanggil kapan adina sangeus dipanggil cak adina Imam Ghazali mak atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan tanyakeun Ghazali emang aya getihan masyaallah horeng adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad bab head ban head bageti eta kadeuleuh kan masyaallah eta lah salat jelema ahli makrifat batak cenah mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang mantak di lembur usrok ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid al-Bistami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah kapan laka sabak teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abi Yazid al-Bustami min haitsu yarzuquhullahu ba'udah ti arah anu Allah ngarizkian kareungit
Afataro, apakah anjeun neuleuh ka reungit? Reungit boga perusahaan? Henteu. Reungit boga sok dagang? Henteu. Reungit nyana osok kitu ngaranna kuli? Henteu. Tapi ya tadi rizkian bae ku Allah. Tah, sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian. Teu kudu dagang, teu kudu tani, teu kudu nanaon, bakal dirizkian bae. Eta lah tawakal kula ka Gusti Allah. Masya Allah. Menang 2 poe salat. Ngamakmum. Allahu Akbar, ngamakmum. Biasa wali ge ngamakmum. Oh masalah. Kan sah ngamakmum. Orang wali kan lain wali sah. Sallu khalfa fajirin wa birrin. Salat bareng kabeh tak tukangeun jelema nu fajir, jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah. Lamun kuat. Ngan kulantaran biasa teu kuat urang sebab perbedaannya jauh jarang. Nyana ngamakmum biasa Allah. Beres ngamakmum. Imam nanya. Masya Allah mama. Ditanya deh min aina takulu atasubwa laka sabalat. Ai mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama. Masya Allah. Cik Imam Abuya jedang. Geus. Tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula qada. Ke beres qada kakarak aing ngobrol jeung sia. Teu sah salat aing. Allahu Akbar nyana salat. Beres eta imam kan kaget teu sah. Ya aing sakieu hebatna sakieu teh. Maman teu sah. Beres ditanya deui salat. Entos maman entos. Pan mama ngateu sahkeun. Ai sia ka aing nanya di mana dahar, di mana nginum. Berarti sia teh jauh ka Allah. Lamun sia teh jauh ka Allah, aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah. Goblok sia. Teu sah aing salat aing. Ban urang mah kuari teu sah kabehan salat ka situ. Imam lagi, waduh. PNS magani. Budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar. Oh, tah mah geus. Jararo kudu dirampe tah mah kos kitu mah imam. Tah, Imam Abi Yazid al-Bustami kos kitu goblok aing. Sia nanyakeun di mana dahar, di mana nginum aing teu kasab berarti sia teu nyoka pangeran. Manya aing ngamakmum ka jelema nu teu nyoka pangeran teu sah salat aing. Kodok sia. Kan bener eta ngomong. Oh kos salah tapi bener, kos bener tapi salah. Nu jelas ba ahli Allah. Eta lah pangkat kamal. Nah jelema-jelema anu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda. Sebab naon? Moal karasa capek salatna indah jeung nikmat. Sebab lain nyana aya energi-energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget. Salat itu berapa? Masya Allah kudu dices bareng ieu mah. Allah Akbar. Allah Akbar. Lainnya nu salat. Perasaanana dibawa. Geus dibawa ku perasaan-perasaan nu lain perasaan urang. Eta lah nu hese dicaritakeun. Geus tabanya nama jam sabaraha bae. Penting salat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape. Allahu Akbar biasa beurang biasa. Eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu. Itu lamun perasaan urang nu ieu mah atuh sarua jeung urang atuh capek. Salat duha 8 rakaat bae geus mung sang mangsing. Sang mangsing geus aing mah moal 8 poe isuk mah. Mah kunaon? Paregol. 4 lah aing isuk mah. Turun. 4 pegel keneh. 2 lah. Jadi henteu ka dituna. Tah sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus. Hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah. Engke ge dibere set lamun urang terus bae. Kan ulah ngarep-ngarep dibere eta mah rahasia Allah. Eta mah rahasia Allah, aya nu dibere aya nu henteu, aya nu dibere aya nu henteu. Ngan ketika dibere urang lagi bisa kaget, oh ya Allah ya Rabbi, bere kuat sih, dibere hampang sih, dibere tenang sih, dibere tentrem sih, dibere plong. Mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa. Iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat
anu salat hakikatna disebut salat daim anu geus ngarasakeun nikmatna salat. Jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa. Ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mukmin anu sampurna teh nomor kalimatna bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum nyana mekenan merean nganapakahkeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina ja ieu mah nu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah. Geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya na teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun, titah dibikeunan lain kurang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunan. Ieulah mukmin anu sampurna. Geus eueuh jelema lainna tuh hese. Urang mah kuari mah mun kakak urang boga mobil, urang henteu. Aju urang nginjem ka kakak teh. Saya mah ka mana? Cak kakak teh. Ibu gua di ka Bogor. Naon? Iya ya perlu heula ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus ka tenggor beusi naon tah ongkosna bae eta teh minjem lati pelit eta kos kitu. Pelit eta kos. Daekan keneh mere ongkos daripada mobilna. Pelit eta kos kitu. Eta deureuskeun eta mere. Aya geus teh kudu make mobil kakak. Kakak mah geus bae ala kadar teh mere rokok bae. Aduh. Geus teh mah. Pohara. Jauh teh ka mukmin kamil, jauh. Di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Lamun aya harta ngarenggen di imah urang teh dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin lamun jelema masih keneh ieu neundeun ieu jang isuk lamun masih keneh boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk ulah aya. Gitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah karim. Nah ialah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikun mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakahkeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun urang, tuh majelis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus hayo geus teh kudu ngadaguan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo tet kena rapi. Yunfikun fi taatillah Allah. Engke ge dibere rasa ku Allah nikmat. Geus teu nganggap perhatikan kana harta. Urang teh anu mantak embung ngabangun jalan cai, embung ngabangun jalan, embung ngabangun musola, embung ngabangun masjid. Eta teh hook ka harta, berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antara urang jeung Allah. Ku harta eta. Lamun tah. Ini henteu ngomong namanya. Tuh bangun hampang teh gitu.
dijawab eta antara urang jeung Allah. Mantap ditapak urang kayak jadi jelema luhur, lain zikirna. Zikir mah gampang. Lain zikir mujahadah merangan nafsu, riyadhah ngajar nafsu, tafakur. Awak. Naon sih duku sia dipake karesep kuari? Naon? Asana sia jadi teu ngeunaheun amat bawa ibadahna. Makanya umur teh jauh bawa isuk bawa kapageto. Contoh, nusa umur jeung sia tuh, wari geus aya di leuweung. Sia dia moal kebal deui kajian kumaha ge. Ican ngeunah keneh bae. Hayo. Coba naon? Nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon kitu ngaji Quran segala naon aya naonan. Sia naon pake karesep kuari? Timbul ge urang resep naon ka naon kitu kajawab ku urang. Resep anu misalnya orang resep motor, ai motor sia pake karesep memang sia jeung ka mana? Ndek ka mana? Sapira sia? Itu cenah aya jahe. Tuh. Sia makan. Tak panyakit tentang kos gitu segala jahe, segala naon. Atuh, ngaca. Buuk sia deuleu buuk geus pararuti goblok. Tah bakeun urang. Ya Allah. Era bae sia mah ku tolol-tolol teuing. Nah, iyalah naon anu engke dijawab urang sia resep tentang naon sebenarnya. Sia masih kena resep kana dunia sedengkeun dunia bakal ditinggalkeun. Ulah halangan ku dunia, ulah kitu katipu ku dunia sia isu pageto sia paeh dunia ieu ditinggalkeun. Terus bae ku urang dipaksa urang teh gitu kebal teu nganggap urang kana dunia. Teu nganggap urang kana dunia. Oh, ieu mah aya uli ge uli. Ku urang teu kadahar, ku keluarga teu kadahar, dibikeun teu datang ka. Tah eta jelema pelit eta kos kitu. Weh, kuari gong sepacoy. Kue Cina, kue Cina teh kapan sapoe 2 poe 3 poe mun teu kadahar atuh pan eta mah bisa pake nyimpa anjing. Elas kana mah atuh. Nah, ieu lamun kurang diantepkeun teu atuh mantak naon bikeun sih. Geus, keretan dahar geus ya ngejalar geus bikeun ka batur bikeun. Plong bae urang pikiran mah. Ieu mah lain datang ka bulukan. Masya Allah. Tah, eta hese tah kos kitu tah. Hese jasa. Ya Allah. Aya deui di Limbangan Garut. Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya. Nyana nyaritakeun saminggu dedik maot. Sababaraha kiai ngalayat kadinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kangjeng Nabi Khadir. Masyaallah. Karak seminggu maot. Teliti jak kiai kan. Kiai. Pancen lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan Kangjeng Nabi Khadir tapi nyana unggal malam Jumat jeung Kangjeng Nabi Khadir. Sedengkeun kiai eta kueh loba. Nyana bingung tadu sejen-sejen. Kiai-kiai tekarti eta gitu naon kitu ngaranna aya hiji kiai ngimpi kapanggih jeung maneh barang ngimpi lain kitu kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan jadi kula mah di kamar tah sorangan ieu imah geus lain nu kula nu pamajikan nu anak kabehan los. Ya kue ke lain nukula tong urusan nyana. Kalau geus misah teh macak nyana jeung nu kos kana ditu. Tadina impian teh kula bae bayi imah kita. Baga baju teh ngan sakadar 2 ieu dipake nu ieu diseuseuh, ieu dipake nu ieu diseuseuh. Ngan sakadar sakeu imah lain nukula, sagala rupa lain nukula. Jadi geus teu boga naon. Tak urang ge bisa kos kitu masalah. Ngeunaheun ongko deui mun hayang nyokot ka dinya. Oh, mau datang atuh siapa? Ya Allah. Di urang di Tangerang aya di Tangerang nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir aya. Catatan nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir teh kan lain catetanana.
Jawa Timur, kuari Jawa Tengah, Jawa Barat, Tangerang misalnya. Kuari ge aya catetanna anu sok kapanggih Kanjeng Nabi hadir. Saya teh ulah hayang nyaho. Ulah aya geus. Tah eta aya kacat itu kapanggih di Mekah, nu kapanggih di urang, anu bisa nambah iraha bae hayangna ari henteu ditambah henteu datang. Tapi lamun hayang kapanggih bisa. Eta kan aya catatan-catatanna di jelema-jelema tertentu. Kitulah seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum yunfikun teu hook harta dinapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana. Naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarufkeun teh gampang. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah ieu jelema nu kasipatan bima dzukira kudu tadi teh hiji jelema anu sieun ka Allah, nomor kadua anu ikhlas, nomor katilu nu tawakal bagian batin, nomor kaopat da anu salat bae anu salat teh salat hakikat, nomor kalimana anu teu hok-hok nambahkeun hartana. Iyalah humul mu'minuna haqqan. Iyalah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna. Urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang. Teu bisa dinyatakeun, guluang galeong. Mendak Syekh Fudal bin Iyad ditanya, ari iman anu nyata kos kumaha? Sok aya nyaho Syekh Fudal bin Iyad. Henteu kula mah hayang nyaho be. Ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan mukmin anu hak mah. Mukmin anu hak mah bari kieu nya ye. Mukmin anu hak tah lamun kopehna digilirkeun kitu tah. Nya, ka masjid ngagiler, masjid oyag. Dikitukeun deui ku nyana. Kaget nanya kaget. Cih, tah eta mukmin hak. Masyaallah. Bebeja tah. Jelema teh eta nu tas nanya ka Ki Fudal bin Iyad. Bahwa Ki Fudal bin Iyad teh kos kitu. Nusa urang nanya deui geus menang sababaraha poe. Mama, hayang nanya. Wah. Ai mukmin anu hak tah ulah nyaho mukmin nu hak mah. Geus teh ahli Allah. Henteu kula mah penasaran. Mukmin anu hak kusuk masih. Mukmin anu hak. Mukmin anu hak mah lamun kopehna digular-giler tah oyag ieu taneuh. Begitu jana oyag-oyagan kutek. Geus stop. Stop. Eta mukmin hak kitu. Babari geus ngaditu sidit. Jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya. Deuk hayang naon? Deukeut. Hayang ka Mekah dideukeutkeun set lengkah. Masyaallah kari. Deuk hayang duit daun cokot. Deuk hayang kumaha deuk hayang sayangan nya anak embu urang mah pan gua loba ka hayang mah tak teu dibere ku Allah. Aing geus bunga naon. Satung-tung loba ka hayang atuh kitu bae henteu. Wari barang berapa wali Allah mak ji naon make raribut cenah di Indonesia wali Allah maka segitu naon raribut atuh jak kabeh ke nang Allah ye kariman naon penting mah hayu ibadah tuh ka Allah kitu kan wali Allah mah endeu kumaha ge kajian teh urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese sebab naon sebabnya nama ngagunakeun teh ruh ai ruh mah kapan atuh endeu kumaha ge bisa bae. Urang kuari sholat di majelis bisa, sholat di masjid bisa, sholat di musola bisa. Kebeneran urang nyaba ye ke Jakarta. Kebeneran urang dek sholat di Mancek, Gong si Pacoy. Urang nyaba ka ditu. Saya mau sholat. Oh, nggak ada tempat, ada juga itu kelenteng. Antum sholat di kelenteng gak masalah. Jangan sholat mah iya. Sholat Allahu Akbar di kelenteng urang. Sing hade bae Gong si Pacoy na hudang. Nah. Jadi makin luhur teh makin bebas, makin teu bermasalah. Dik naon teh gak masalahkeun, ai urang bae ulah nyaritakeun batur. Eta mah urusan batur, urang bae ku ari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah. Nah, kos kitulah jelema ngan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar. Urang mah kababawa ku pikiran luar mantap ketika salat teh arasup ka dieu.
pikiran politik, pikiran ekonomi, pikiran budaya asup. Allahu Akbar lain salat. Aya golkaran di jero ieu. Allahu Akbar beres. Nailah mu'min haqqo. Ya nenu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim. Lahum tetap ka para mukmin anu jelas anu hak kabogaan pangkat di sorga. Inda rabbihim mungguh pangeran di sorga nage atuh lain deui. Boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin, nomor kadua ke nabiin, nomor katilu iyalah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa. 100 derajat bedana ye. Mi'atu darajah urang lamun aya dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat. Sadarajatna diukur kieu sadarajat teh ku gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh. Sedangkeun nya nama 100 derajat. Geus hese caritakeunana. Masyaallah kunaon eta ku hese-hesena ikhlas. Ku hese-hesena hayang jadi mukmin haqqo. Ku hese-hesena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seja anu ngageter-geter sieun ka Allah sehingga besi salah mana jelemana. Seja anu ikhlas teh mana? Seja anu tawakal tu Allah teh mana? Anu alladzina yuqimuna shalah anu salat hakikat nu mana? Anu wa mimma razaqnahum yunfikun. Iyalah nu 100 derajat bedana. Masyaallah. Wa maghfiratun jeung pangampura. Geus jelas atuh tamah manehanan lamah engke di dituna ditambahan deui warizqun karim. Ieu ane kesenangan anu pohara fil jannati di sorga. Ieu teh geus lain kesenangan dahar nginum jeung awewe lain. Lain ieu warizqun karim teh. Ukuran urang rizqun karim dahar nginum sagala aya. Urang makan ka sorga ge ka sorga ya urang mah hayalan eta. Si hayang ka sorga hayang emang di sorga mah dahar meunang. Sagala rupa bidadari ge 73 we ngejepret deui we sakumaha karet burung. Urang hayalan eta. Hayalan eta sebab pikiran urang mah datang ka dinya. Ieu mah lain rizqun karim teh kenikmatan ruhani. Anu kuari bae ge kenikmatan ruhani mah geus hese babandinganana. Nu mentok sanggup cicing bae di imah sorangan, sanggup bae cicing di kamar sorangan beurang jeung peuting teh lamun teu boga kanikmatan moal daekeun. Nu batak nyana wani di imah sorangan we. Malah indah mun ditinggalkeun ku sasaha teh. Nikmat sorangan. Eta teh kan aya kepuasan ruhani, nikmat. Nu batur teh nyahoeun. Na ieu rizqun karim. Di dunia baheula geus dibere kanikmatan ruhani nu luar biasa. Di akhiratna dibere darajat rizqun karim 100 tikeleun tibatan di dunia. Ya Allah ya Rabbi lain bantrak-bantrakeun ieu mah innamal mu'minuna ayat ieu pohara jasa. Ayat jelema-jelema anu ngabogaan iman anu sampurna disebut iman kamil. Anu geus kumaha nyana bae geus. Kumaha nyana teh cak Allah geus diserahkeun ka anjeun. Nyanana embu sebab tawadu beuki luhur beuki tawadu beuki luhur beuki tawadu. Nya nama anu bisa mi'raj setiap saat bisa mi'raj. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun Isra Mi'raj, Israna Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lailan ti peuting digambarkeun ku ayat ieu mah hartina lailan teh poek berangkat urang ti popoek neangan cacaan. Artinya poek teh syariat mah poek bae leumpang ka mana bae ge poek cek ieu haram cek ieu halal cek ieu meunang cek ieu asoh cek ieu sohe cek ieu dhaif cek eta poek ngaran leumpang dina syariat digambarkeun asra minal masjidil subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan peuting poek gambaran teh poek urang leumpang dina syariat. Begitu naik Mi'raj kapanggihlah Kangjeng Nabi di Sidratil Muntaha wan syaqqal qamar.
naon kitu ngaranna bagi cacang teh hartina kitu kapanggih jeung Allah lain Allah aya di luhur tetapi Kangjeng Nabi dibukakeun hijab di Sidratil Muntaha ieu teh Mi'raj turun Kangjeng Nabi set epang di alam nu ieu atuh lain sebab atuh lamun di alam nu ieu mah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sabaraha jaman sabaraha poe sabaraha bulaneun aju naik ka luhur udah pake naon ulang alik mana ulang alik lain alam nu ieu nah lamun Kangjeng Nabi kos kitu atuh urang ge bisa ialah alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna mi'raj ka Allah nu mantap hasil mi'raj teh salat hasil mi'raj teh salat dengan salat urang bisa mi'raj ka Allah salat urang teh nu salat nu bener bisa mi'raj ka Allah carana awak urang mah ieu mah buatan Allah tina taneuh di jero awak urang aya ruh di jero awak urang aya kolbu di kolbu aya Allah toapkeun roh urang gerage di kolbu urang bakal mi'raj gerage mun teu mi'raj ngajedag seperti gitulah ahli-ahli Allah eta mah secara global lah seperti eta praktekna tetep bae kudu boga guru teu bisa dipraktekkeun kitu bae teu bisa sebab naon sebab cara narik napasna cara pereumna cara ngahadirkeunana lamun encan mujahadah encan riyadhah jeung encan zikir tafakur moal bisa padahal ayat mah geus aya di urang tanda-tandana geus aya di urangan meraktekkeunana kudu boga guru ngaranna ieu lah guru mursyid ngan ieu mah keur carita alladzina yuqimunas shalah jelema nu salat salatna salat hakikat artina salat hakikat mi'raj mi'raj teh kapanggih jeung Allah Kangjeng Nabi mi'raj kapanggih jeung Allah urang salat kapanggih jeung Allah pan urang mah salat kapanggihna jeung motor mah lulu di dieu ieu motor mobil eta onam deureus pasigana elektronik eta jeung urang Karawang mamanya salat kapanggih jeung itil teu beres atuh salat ya Allah ya Rabbi ilah mi'raj allazi la yuqimuna shalat nah ilah anu bakal dibere lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim bakal dibere darajat bakal dibere maghfirah bakal dibere rizqun karim rizki anu indah anu mulia rizki ruhani kama akhrajaka wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim wala mana'u zakata amwalihim illa mana'ul kitra lan orangnya ya kaum ing zakat pirang-pirang hartane kaum angin nyegah ya kaum illa muni angin dan cegah ya kaum al-kitra ing udan minas samai saking langit al-qatra ing tetesan udan-udan minas sama saking langit walau lal bahaimul lam yumtaruh lan lamun orangna utai pirang-pirang gegeremetan atau raja kaya iku maujud maka ora den udani iya kaum wala naqadu ahdallahu ahda rasulih lan orangna ngabubar ya kaum ing janji Allah lan janji Rasulullah illa sallatu alaihim aduwahum angin ngalindihkeun ya Allah ingat sekaum ing musuh kaum fa akhadhu ba'dha ma kana fi aidihim maka ngalap ya aduh ing setengah barang kang tetep ing dalam pirang-pirang tangan kau wala taraka a'immatuhum lan ora ninggal apa pirang-pirang iman kau imam kaum al hukma ing hukum bi kitabillah kalawan kitab Allah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum angin andadakeun sapallah ing pirang-pirang kabahayaan kaum
bainahum ig dalam antarane kaum ba'sahum ing kabahayaan teh siksa kaum bainahum ing dalam antarane caritaan fitnah ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng tepati lahir perzinahan di kaum kecuali lahirlah penyakit taun lahirlah berbagai penyakit anu encan ayat tiba heulana penyakit anyar-anyar tepati-pati para pedagang ngurangan takeran jeung timbangan kecuali bakal disiksa ku tahun-tahun paila di samping tahun paila oge mun teu paila sandang pangan mahal anu luar biasa jeung dibere kelacutan pamarentah selanjutnya tepati-pati nararahan kana zakat hartana kecuali bakal dicegah hujan ti langit kabarokah lamun para pedagang mun para petani geus teu daekeun ngaluarkeun zakat hartana pokona mah bakal dikenakeun siksa ku Gusti Allah ditahan hujan ti langit atau diberi kabarokahan hirup walaulal bahaim lam yumtaru seakan lamun teu aya sasatoan mah geus mali hujana ieu mah Allah mah ngahujanan teh gahujanan sasatoan mah aja urang mah kos kararieu wala naqadu ahdallah tepati ngudar kana janji Allah wa ada rasuli jeung janji Rasul Allah illa sallatu alaihim aduwahum kecuali Allah ngalindihkeun terhadap kaum kana musuhna urang eleh ku musuh lantaran urang anu ngarumpak janji Allah perintah-perintah Allah perintah-perintah Kangjeng Rasulullah ku urang geus teu dilaksanakeun larangan-larangan Allah larangan-larangan Rasulullah ku urang geus dirumpak sing hade mun geus kos kitu bakalna urang teh dikuasai ku musuh lamun urang geus dikuasai ku musuh fa akhadhu ba'dha ma kana fi aidihim nyana bakal nyokotan sebagian harta nu aya di leungeun urang terjadi orang di Indonesia secara nasional pemerintahna atuh geus teu ngalaksanakeun naon perintah Allah larangan Allah atuh geus dirumpak aya disebut kabeh mameureunan henteu aya disebut henteu mameureun jak kabeh mulai musuh datang ka urang geus puguh Amerika anu nyokotan harta emas urang minyak urang akhadhu ba'dha ma kana fi aidihim ieu harta-harta kekayaan Indonesia dibawaan ku jana kuari urang ku RRC ulah jalahkeun ka RRC nyalahkeunana urang teh ka urang sorangan lantaran urang geus ngarumpak perjanjian perintah Allah geus teu dilaksanakeun perintah Allah geus diabaikeun larangan Allah ku urang geus dilaksanakeun ketika urang ngarumpak janji Allah larangan-larangan ku urang geus dilaksanakeun perintah-perintah geus ditambelarkeun musuh urang datang ka urang nyokotan kakayaan urang masyaallah itu secara nasionalna di negara seperti itu teh geus lain rahasia umum rahasia khusus burung geus lain rahasia khusus rahasia umum geus jaho kabeh geus jaraho kabeh tah emas urang minyak urang logam urang kayu urang dikuasai ku nya ngan untungna we urang dibere nagara na malalah meureun aya keneh sok udang ti peuting aya aki-aki udang ki wer we lu bakene sato meureun anu careuri ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb
cacak-cacak satu-satu nu cariri ka Allah wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kuari deuk kumaha urang neuk menangna. Perindo datang sekaritan, datang ka kiai. Kiai dibere 1 miliar minimal kuarikan diberena. Dibere teh 1 miliar tek bae. Neuk ngomong naon engke ka ditu. Musuh nyokot ai sakadalnyana nyokot harta urang makan leutik ai kan akidah dicokot. Geus teu daya teu upaya. Nunggu sabaraha pondok pesantrenan tuh ayeuna nunggu menerima. Mantak urang kuari kuantitas nama loba tapi kualitas. Kualitas sama anak nu bener-bener kiai, anu bener-bener ustad mana? Geus bulak gelok. Deket urang jeung kandidat hayang pamerekna. Deket jeung partai hayang pamerekna. Urang geus teu boga wawasan ka hareup jang ngabangun kumaha ieu Banten. Kumaha ieu Indonesia henteu urang mah saanu merek eta dipilih. Mata kula nyalakeun itulah nyalakeun ka diri urang mah kampakan habak urang sorangan ieu. Ih urang ieu boga wawasan ka hareup jang ngabangun. Masih kene dilecehkeun kuno kos kita asal merek eta bae tah pagaweanana tah. Mentek teu boga rencana ka hareup, teu boga wawasan. Ulah salakeun. Asal geus kos kitu berarti kan gudar janji Allah, gudar janji Kangjeng Rasulullah, ieu bakal dilindih dikuasai ku musuh-musuh ke anu seserian. Nyanalah anu nyokot kamangpaatan nu aya di urang. Masyaallah. Wala taraka imatum al-hukman teninggalkeun para pemimpin kana hukum bi kitabillah kalawan kitab Allah tepati-pati pamarentah ninggalkeun hukum Allah. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah ngajadikeun siksa di antara umat, di antara kaum. Lamun pamarentahna geus teu make hukum-hukum kitab Allah Al-Qur'an, geus bakal mata kuari teu eureun-eureun, geus puguh tsunami, geus puguh ditu non kitu ngaranna kitu gempa, geus puguh lapindo, angin teu eureun-eureun terus mah. Ku sebab teguran ti Allah lain gitu pakai kitab Allah. Masya Allah. Kurang lah mendek make kitab Allah atuh teu kudu langsung tin Al-Qur'an make Pancasila ge eta ge kitab Allah. Pancasila teh eta teh kitab Allah sarua bae. Satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil beradil, tiga persatuan, empat kerakyatan, lima Masya Allah. Mun titah manyana titah macan nyaho becus henteu. Atuh di jerona coba hayu. Di jerona teh aya kapas, aya tangkal kayu, aya bintang, aya naon deui? Aya naon deui? Aya naon rantai. Eta teh kan isyarah-isyarah nu sabenerna. Isyarah-isyarah. Eta rantai teh jangan rantai nafsu. Rantai nu aya di Pancasila teh eta teh jangan rantai nafsu. Rantai lah nafsu aranjeun ka bawah hai bangsa Indonesia. Ketika ente geus bisa ngarantai nafsu ente, ulah berkeliaran nafsu teh ieu hayang diturut itu hayang diturut gua ari pamarentahna anu nyekelan Pancasila na bae geus teu bisa ngarantai nafsu. Nah engke bakal datang ke bintang teh cahaya teh hartina ieu teh cahaya ilahi digambarkeun bintang dina Pancasila. Geus lamun urang geus bisa ngarante ieu geus bakal boga bintang. Geus lamun urang geus aya cahaya bakal aya tangkal kayu gede. Tangkal kayu gede teh eta teh maksudna bisa dipake ngiuhan, deuk diuk bae di handapna. Aya kitu ngeunaheun pake nyiuhan, deuk ngedeng atuh ngeunaheun, deuk nyalande di tangkal kayu bisa disalandean bisa diiuhan. Urang dahaga aya buahna amis itu bah. Eta teh lambang sebenarnya. Masya Allah. Kabeh ieu ayana. Tapi kan eta kudu aya kapas. Kapas eta adalah bahan dunia.
wala tansa nasibaka minad dunya, tetep urang teh kudu jang dahar jang nginum jang kaum urang mah kudu digambarkeunlah kapas. Ayana di naon gitu di burung Garuda eta di bawah burung Garuda mun urang geus bisa ngaranté nafsu, dunyana ku urang ala kadar, urang geus bisa aya bintangan cahaya, geus jadi tangkal kayu, bisa hiber di bawah ku burung Garuda. Masya Allah, lamun ku urang ieu ditaliti hiji-hijina atuh eta teh ulah disalahkeun Pancasila. Lantaran eta mah poin-poin Al-Qur'anul Karim ngan disalahgunakeun ku ari geus eueuh penyuluhan-penyuluhan Pancasila jadi we kos kieu. Camat lagi teu pahameun Pancasila. Atuh bupati lagi teu pahameun. Lamun pahameun mah janjana ge moal korupsi. Rantai tah. Rantai. Maksudnya rantai tadi di Pancasila pahamun tah henteu nyana. Ya Allah ya Rabbi. Ada makna beberapa makna di Pancasila. Aya sababaraha makna. Lamun ku urang ditafsirkeun ti mimiti nu biasa, datang ka nu luar biasa, datang ka nu teu biasa, datang ka Pancasila. Lain lalagaan ang saha eta Pancasila teh. Masya Allah karim mendak delekeun ge di Indonesia. Sahabat, namun enggeus teu menghargai Pancasila. Kuari burung Garuda gergigian. Mana Tito, mana Jokowi, maksudnya nek dipanggul kunyana. Mana Haji Pendi, ha ieu mah dek dipacok. Ih, berarti teu sabarangan. Henteu sabarangan. Madak tenang-tenang wae urang mah biasa-biasa bae. Engke nyana ieu nu bakal hiber. Urang mah biasa bae. Engke bakal kuari ge keur culak-cileuk bae, keur culak-cileuk ke mana. Saha aya nu kudu dipacok ya kena saya. Tuh. Jadi aya sababaraha tafsiran-tafsiran dina Pancasila sebab Pancasila lain anjeun jelema biasa. Masya Allah wahara. Nah iyalah mendak diterapkan di Indonesia selama orang nyekelan eta aman tentrem ngeunaheun nikmat ketika kuari geus teu pake tepati marake Pancasila oyag-oyagan Indonesia oyag-oyagan isu ieu lah oyag-oyagan sarua jeung Kangjeng Nabi nyaritakeun sinpani dua golongan di mana beres-beres kabeh manusia di mana teu beres kabeh al umara wal ulama. Dua golongan umaro jeung ulama beres nyana soluhan nas puluh. Beres manusia. Asal acak-acakan nu dua acak-acakan kabeh. Ku hari urang ngadenge kiai. Karena dia amat sih. Nu ieu ka dieu, 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 nu ieu ka dieu berarti acak-acakan. Acak-acakan atuh gabean ge kajen gugopan. Jeung kiai ge acak-acakan. Tuh. Nah iyalah. Nu mentat ieu Kanjeng Nabi geus caritakeun di mana-mana tepati-pati ninggalkan para pemimpin karena hukum Allah wae dina kitab Allah kecuali Allah ngajadikeun siksa terhadap eta kaum. Mudah-mudahan pemimpin urang dibere barareunta mata hatena, dibere carardas mata hatena sehingga boga bener-bener keadilan jeung kejujuran. Jangan laksanakeun undang-undangna terhadap rakyatna sehingga orang diamankan ku Gusti Allah tina siksaan Gusti Allah, dijauhkeun tina tsunami, dijauhkeun tina gempa, dijauhkeun tina angin beliun, dijauhkeun tina berbagai-bagai siksa Allah. Bi barakati umil Quran al-Fatihah.